Ah, ini keur baluang ieu teh loba pikiran. Naon tuh nu di pikiran ulu Bi? Pokona unggal poe dipikir bulak-balik da teu kapangge eta solusina. Heuh naon atuh kunaon cing ngobrol cing. Sugan urang bisa aya solusina. Boga hayang ngirit tapi teu boga duit kumaha nya eta? Nying. Anger ieu Bibi aing ieu. Aing geus tikusruk deui wae ieu kana obrolanna ampun teuing. Please Bi. Ya konsep irit mah ajang anu beunghar, ajang nu loba duit. Nya, anu teu gablak duit mah teu kudu irit pan geus irit di ditu na ge. Ya guys ya. Geus Bibi mah ulah-ulah make jeung urat iritnya. Bibi mah awak ge pan ieu anya imut-imut. Irit ka asupna disebutna. Terus ayeuna irung imut kiut. Nya, geus irit kasebutna teh. Geus Bibi mah ulah make jeung hayang ngiritnya. Ngirit mah jeung nu baleunghar itu. Kurang olah lah kudu anger Bibi aing ya rempag. Duh nikmatna kieu tah di kebon teh euy geus nyebor ngaso nya angin ngahiliwir sepoi-sepoi aduh segar aslina kieu nikmatna hirup di kampung teh euy ngan angin belah dieu asa ngagelebug wae nya euy. Siga nu rek musim hujan euy. Aing mah lain naon bray euy. Lamun musim hujan ngamimitian teh sok paur anjir. Wah, turah ge hujan atuh nah paur kunaon. Maneh apal teu kamari ieu na berita anjir di Bogor. Da di Bogor mah geus usum ayeuna teh. Hujan teh. Oh, berita eta Puting beliung. Sabaraha Imahnya. anjir ngerinya. Kumaha anjir mun ka dieu. Teh karek ku putingna. Kitu teh. Sok kebayang pan. Ngomong ku kabehanana nya meureun. Anjir ngeri. Lain mudah-mudahan mah eueuh nya ka urang mah euy. Power. Tapi eta putingna warna naonnya hideung coklat atau anu ladapnya Coklat atuh. Coklat pan taneuh eta teh kabawa ka luhur ku angin. Jadi katingalina teh warnana teh coklat. da urang mah anu ladapnya. Tapi nanya sok gede sabeula puting teh. Ai maneh ngomong naon ieu? Puting. Lain puting bapentel sia teh saremo. Puting beliung angin, puting beliung. Ampun, ai maneh paingan aku aing didenge-denge anjir aya warna pink sagala. Anjir otak eta anjir mesum. Maneh parah anjir si ieu mah. Lain ari Hawa Agustus ini tiris kieu nya. Heeh, puguhan. Bakat Bi Hawa Agustus mah. Hayangna teh si Duru geuningan nya. Bibi geus nyabak-nyabak cai teh kamari tiris. Atuh teu mandi meureun nya. Tah henteu horan teuing. Palingan ayeuna teh lagi dibawa cuka teh ieu beneran. Bibi mah tayamu we ti kamari ge Wudu Bi. Anu bisa diganti ku tayamu mah. Mani mah henteu atuh meureun jiga ucing atuh. Mani make keusik mah. Bae juga ucing genan. Ya ucing wae. Lucunya Bi nya. Heeh alus. Lucu aja. Lah ya Bibi aing mah lamun dina ucingnya jenis pet nose, guys. Guys. Sebenarnya bulan puasa ulang saukeurnahan lapar unggulnya. Nya atuh Bi. Kalakuan anu kurang hade keur bulan puasa mah dieureunnan heula. Ulah ngagibah, ulah mitnah misalkeun. Mau nu kitu. Teu mah batalkeun kana puasa tapi ngurangan kana amal ibadah puasana. Terus eta tetangga bibi sapopoe ngagibah we jeung mitnah bibi. Mitah naon? Peda ngajetakeun kompor gas, sangakeun keur nyuh emi. Padahal Keun saung goreng. astaga. Please Bi. Anu kitu mah lain fitnah disebutna. Kenyataan nu kitu mah. Tetangga bibi ngomongkeun bibi godin tengah poe.
lain fitnah. Wajar we atuh digibahkeun euy ku tatangga. Puasa atuh matak nabi, ampun teuing. Ngai lapar mah kumaha? Pangaranna ge puasa atuh bi. Sarerea ge lapar. Ya keneh usah goreng na. Aya da nyen loba bibi. Maha Ayo tuh, kemana? ke imah bibi. Kok Brad. Tak apalan mana apa ya orang ani menang kampung deui. Pasti anu bogoheun deui. Saha anu bogoheun? Nah apa? Ya, cek aing ya, aing masalah mana aja. Di mana panggihna? Di mana atuh teh urang Di yang apa? jalan, saya tadi jalan tadi orang perwis di jalan. Nah, awewe itu teh. Nah, tuh mau diobrolkan laki mah Brad. Awewe gelisna Brad. Iya mah eleh kabeh ku ieu mah. Jelema tapi Jelema satena mau diobrolkan atuh. Ari sasatoan mah sateh. Mau diobrolkan ku aing ge. ya terus bogoheun. Surah seri ka urang. Aduh geus bala aing mah. Surah seri. Aduh. Nya melong ka didinya terus mere senyuman gitu. Eta pisan bener. Bener. Anjir. Geus. Lah ieu mah euy, geus moal engkekeun deui kurang mah moal Brad. Moal. Ditanya ku didinya. Hah? Ditanya. Ditanya kurang kieu. Neng bari ka mana? Teu ngajawab. Skala susirian, anjir langsung ngerespon ka aing. Aduh. Ngerespon. Ku kode daerah mun jiga saking ku era ka urang, ningali ka kasepan urang jiga. Nya, nya. Ku kode we. Anjir, diboligir ya Pak. Mesti menang mesek. Diboligir. Papang ini mana? Ini di Pangandaran mah. Pokoknya mah di jalan poho deui ngaranna, di jalan we. Sisi jalan Heuh ngan diboligir. anjing. Manian heula cek aing mah. Nah, Mun mana? manghirup kitu mah nya. Nah, si Maniana. Manian. Nah, di mana ya? Nah, sia. Pasti nu borong ya guys ya. Nah, mana sia? Jika nemu kasaingan ku urang mana mah? Nah, jeung muka saingan bodo teuing anjir. Beda aing payu. Nah, sia beda payu urang. Ya. Nah, Teu aing mah saeutik teu panas aja dirinya payu komo aing payu kanu gelawan. nah atuh mana teu ngerespon ka urang sia. Lain kudu bunga mah mana teh. Nah, sia. Nah, suara suri naon jeung seuring ka urang. Dirinya nyawa teh eta sa. Awewe. Aduh, kada urang panggil di jalan sia tuh. Nu di jalan nu di mana nu pertigaan eta? Heeh. Nu sengaja jantang jeung tiang listrik. Heeh. Nu borong teh teh. Nah, mana buru-buru. Naon? Panas nya panas. Jika panas wae mana mah aneh. Henteu aing mah teu panas sok wae. Panas mana mah. Panuju. Panas sia mah panas kehead, sia panas. Panuju. Panas. Panuju. Panas mana mah panas. Astagfirullahaladzim. Panuju urang teu panas ayeuna mah. Aing mau disukeun deui ek dikawin urang mah. Karep kumaha di dinya. Sok. Ibu Guys, ya. Pasti setuju netizen nggak aslina pasti setuju. Sing demi Alek lagi aing. Ya guys. Masa sih? Burung. Nah, sering ka urang mana? Teu atoh boga babaturan ayeuna aya nu resepeun. Atoh urang atoh pisan. Setuju urang. Nah, mana nyebut nu burung tadi sih? Ngarekeun ka kaboga urang nyebut nu burung naon sih? Nu burung teh maksudna ditato, manehna boga tato manuk maksudna teh. Tato manuk, tato kapinis, mun teu salah mah eta we eta. Guys, Ka urang tuh. Nah, saya nyusirkeun ka urang. santen yang serikeun teu. Isa kitu lempang kieu banget urang tuh. Atoh maksudnya. Ya, ada kudu bunga sia teh. Nya. Kudu bunga. Ngan omat manian nya. Nah, jika nyangka nu gelo sia. Da nu gelo. Henteu nya. Jelema bener kehead. Nya jelema bener nya. Bogoheun ka Seuri urang. ka di dinya nya. Ai seuri dia ditanya Neng. Heeh. Berangkat ke mantan. Seuri. Oh, atuh halus atuh pasti resepeun ka di dinya eta teh. Kudu ngadukung sia teh tuh. Padahal saya tahu anjing kena tiang listrik oke ini diajak seri padahal awe itu
parah aja. Parah ya gigi rempang. Ngomong naon mana intinya? Ngomong naon sih? Alhamdulillah. Kudu kitu Tah. teh. Gerak balad deui mah. Ya Guys. Allah, madukung euy atuh. Tah. Nya. Guys, aya nu boga pinang teh hulu pinang pangagalokeun euy make ieu make sangu nya dina piring saeng. Terus ditemikan. Teu neun dihareupeun imahna. Nya. Lieur anjir ngabandunganna. Asa beuki parah anjir rempagna ya ampun. Blad. Nuhunnya. Ngadukung. Sami-sami ngadukung. Aduh. Ngadukung. Belum baganya. Ya, sok. Ayo. Sok. Iketan langsung main. Sayang langsung bisi kaburu ini teh.